guru ngaji gecan nyaring manis kakarawa karena sampai ke pengumuman bete eureun-eureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ayeuna didik kudu sorangan bae. Abdi teh ngingetan ka sadayana anu urang pengaosan. Cik batur saha eta? Orang ibu RT. Abdi rek shalawatan heula nya heug cik batur nu di imah. Langsung diengkel ku ibu RT. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bari jeung tepati cager macetan age. Lain shalawat nu dibaca. Pengumuman deui bae. Ikhwan-ikhwan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewa. Kadang ku ibu-ibu anu polong ngoberi ngagusai bae nyasan kumaha basana kapan aing oge geus nyaho bahwa iya pengajian tapi aing moal datang sebab loba paga. Bener teh naku teh ibu. Bener nya dipalih di itu, tapi soal ngaji mah ibu-ibu mah bisa ngelehkeun bapak-bapak luar biasa. Ibu-ibu mah kitu lamun sup ka pengajian kiai ngomongkeun hukum kumaneh mulai ngobrol. Ibu-ibu eta beda jeung bapak-bapak. Bapak-bapak sup ke pengajian jempling, bapak-bapak mah di mana bae tempatna, di masjid, di musola, di majelis taklim. Wih, bapak-bapak mah jempolan jempling, horengan mah kupu untir ramat lancah dina kelor sugan tah ngadungkuk mikir horeng ngacah bari molor bapak-bapak eta.